Me gal poe wing hari kikian aja. Mane kagelede kasin boga anak mana teh wing abis boga buruh heuh. Beh teh nalah sateuing hirup. Nasibnya. Ini jangkrang kieu ya, tanduk. Allahu Akbar. Capek ngeri teh unggal poe ya. Untung hanteu rugi nu aya. Duh, pengen ngopi, pengen udut, buka duit deh. Gimana waktu aja kain bisa udut bisa ngopi. Bener. Gara-gara corona, gitu ente eueuh enak mah. Aduh, usaha kemana coba? Kayak mikir mangsa lah. Mangsa aing lah ka dieu cek raya. Aduh. Ayeuna anak teh yeuh mah. Sarewae mah. Kitu nganaha. Aing minta dahar. Dahareun wae sorangan teh. Ye erek jukut yeuh. Nah, Goblok emang aing embe dari jukut teh. kan kitu urang ge teh kamari can dahar ieu teh. Hidup mana mah balangsak wae asa teh aing mah. Udah kumaha kurang ge bingung yeuh. Heuh lah, keur mana mah. Tak kurak ya tuh jelema balangsak deh. Kali sendal ah. Kotor euy. Ada maksa itu euy. Gas banget cenah ieu tadi. Hadi mangkok hadi anjing. Nah, sia. Woi, Rokok. Abi mah tara ngarokok mah. dahareun itu dahareun nih lapar ya. Di kamari can dahar mah. Rada Munya eueuh. harun. Di imah aya meureun. Aya di bumi mah. Nah tuh kabumi. Dari lapar ya mamang lapar yang dahar. Tapi abi we sorangan. Cuma mah ngatung ngilu. Kan Kumaha? mah. Mun. Ya buru. Semuanya di dieu nya. Delay mah mana teh dia? Woi. Eta si tangkurak kok aing dibobodo goblok teh. Awas ya mau panggil jangan aing beak ku aing jadi sikat ku aing. Awas ku aing. Woi, eta rokok aing. Eueuh. Bang, bener atuh sia ku ngeliat ka dieu mah kudu mere ulut ka aing goblok. Balik atuh tina pesak aing sok korobet. Kan sok dangan ya. Udah. Sok nan we aya sok kadikeun. Buru. HP kan dan duit. Wah, balangsak sia kieu maneh. Gimana tempol itu? Gagal dewa ieu mah. Aya dewa ieu. Hiji. Woi, aya kemana? Naik futsal mang. Kalau ngeliat dia mah kudu mayar ka aing goblok. Sampura teu gaduh. Teu gaduh aci sampura. Mau kantong mau naon mah? Mau sepatu. Oh, kayak itu mana? Oh, jadi gitu lah, Nuhun mah. cek. Goblok.
Mana kemana? Bucal. Bucal. Kalau kata gini kudu mari goblok ya. Duit. Bohong sok mau kotor-kotor. Baju. Gimana? Mana? Bunanan tuh. Kan iya. Kena suku. Hah? Ini kena suku. Ay, goblok tes duaan tadi tiluan. Gimana dewe aing? Pantesan hidup teko langsak wae pawen kan molor goblok teh. Aduh, astagfirullahaladzim. Nah, tadinya nu ngomong malaikat gitu. Wah, coba ngarit deh ya tuh, Ngarit ka mana, yo, Ngarit lah orang lah. Duh, kasarean ya orang. Lapar deh. Yang dahar lah. Aja. Lapar. Si ayam mana tong ha euy. Kayak kuai kitu urang. Lah, kayak kuai. Jambu. Ngunah ya juga kamari. Nah, gitu tadinya malaikat merek milik. Suganan aya kan merit aya milik turun ti langit ya. Lo buat gelo sama Ubed. Nyaritakeun aya malaikat rek mere milik di langit. Kecida goreja candahar ti kamari Gusti paralut. Maconan sak aing. Duluan ya. Yo, milik di langit yo. Sah. Alhamdulillah. Kop. Dia milik ti Gusti jiga aya karunyangan ti kawin candahar ti kamari. Oh, palem jiga jambu. Haturun lah Gusti. Ikunah hanya jambut urut lalai. Nah, nya. Nah, cakep lah alhamdulillah lah Gusti. Nah. Kesadar gitu tamang Ubednya. Ada jambu teh urut aing teh. Gusti lagu. Bang Ubed. Bodoh dah. Aing maju ke ditu ka ditu nu mere. Goblok teh nya buat aing teh lapar. Sabar teh cina aing lapar sarua. Tah, geuning aing mah hiji deui Mama. Biasa ngalangkung teh kan kali ditu. Kudu mana hari ngalawat ka dieu mah ka kosan aing kudu mah sok goblok dahareun. Pan mang tadi ge kuring di bejaan kuring candar ti kamari pun teh ye nalangsa hirup. Non eta mah cenah saku. Jambu mang tadi pamanggih di kebon. Jambuna.
Ulah mang. Itu Aing jimat deket. berhenti Gusti jeung uing. Kain deh kan. Ulah. Jambu, Aing eta mangkaning jambu teh meureun paberet di Gusti keur uing tadi aya malaikat bejana. Ojek marilah geus, ka ditu balik, geura balik, sok. Ka uing tadi teh basa di kandang. Bejana rek mere milik cenah ge. Gusti nasib. Padahal kapan aing ngomongnya? Kabeda. Mang Ubednya. Bisa dibobodo ku ikan. Mang Toha, ayeuna Mang Ubed dibobodo. Ya Allah ya Rob. Si Emang. Asli lah di dia. Pas. Bisa. Aing ngarit ieu teh Mang. Nya. Bisa Nah, otik ayeuna. ieu tuh. Aduh. Ai sorangan ieu teh milik Gampang. Gusti. Capek Mang? Capek itu teh tadi kok. Tadi urang papanggih Mang Toha. Heeh. Aduh, kata milik berhenti Gusti jambu. Heeh. Mere tip malaikat dah tadi basa di kandang geuning aya bejana mere milik ka urang. Akal kedip begat ku Mang Toha dibikeun ku urang teh. Dalam da tewani. Monya Mang. Nya. Aduh, Gusti. Mang Toha? Nya, Mang Toha. Mang Toha nya bener-bener. Ya atuh. Ka urang teh majeg we jeung Nya majeg. atuh. Mang, iya bawa Mang. Go, ya. Apa tuh tadi jambu? Mana? Nu tadi nu didar ku Mang Toha. Oh, terus? Eta meureun milik ti Gusti, da urang keur ngarit tadi basa manggih. Heeh, terus? Pirakunya atuh urut kalong. Bageurnya Gusti. Teu atuh. Oh. Oh, ya Robi. Mang, Naon aya sorangan make topi. ini asa aliran geuning. Geuning got kieu yang make topi geuning make kieu. Poek, Mang. Geus lah gede ulah urang pake urang sarana teu pantes. Nih kopi moal. Hah? Rek rokok rek naon? Kopi jeung rokok masuk ku. Rokok. Heeh. Ieu teh malak teh naon? Malak kita HP-na deukeun atuh, HP-na deukeun. Sok. Mun Mang Adeng teh mah nya. Mun Mang Adeng. Kudu teh kieu cenah. Si Agus teh ya. Nah,